Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rujeng tepang di acara Carita Urang Lemur. Carita lainan ukur di kota, tapi carita ya di mana-mana. Di dia abdi sija tumaros karena panginten acara Urang Lemur teh carita Urang Lemur lain dengan ukur ngobrol tapi oke kaguar carita pengalaman jeung ajen inajen kahirupan anu tumuwuh di lembur urang sorangan. Lembur teh lain ngan saukur tempat cicing tapi tempat orang diajar hirup mikanya kasasama ngajaga budaya di tengah robahna zaman anu beuki gancang. Dina kesempatan ieu abdi paratos aya sareng Kang Gilang Makripatullah hari abdi mah panginten tiasa sok biasa nyebat namina teh kadang-kadang ngauwakeun kadang-kadang ngaologkeun loba lah. Kang Gilang Makripatullah. Aduh. Alhamdulillah tiasa ditepangkeun. Ieu teh anu nelpon Kang heula tapi keun belah. Keun belah da. Kayaknya nelpon ieu ari nya membutuhkeun. Tah kitu. Kang Gilang teh ieu teh obrolan atanapi patepangna urang eta teh dina waktos salami 3 tahun beunarnya. Hayang ngobrol kieu teh bareng berdoaan di tempat anu memang can kamah ku abi. Ya. Iya. Jadi anjeunna kan memang ayeuna teh linggih tadi dintenna di Hautopia di Citumang gitu tah. Abi teh diangkir di tahun sabaraha nembe ka tah dinten ayeuna tiasa sumping ka dieu nepangan anjeunna gitu. Tadina momen anu memang enakeun lah nya. JNE nya jika nu enakeun. Iya santai kan ya Kang kanyat santai kan di leueut heula atuh ya hapuntenna teh biasa ngabagiakeun anu sakumaha mestina gitu. Mung aya cai-cai unggul ge bari jeung kirup eta geuning. Ios da. Tequila ieu kirup-kirup ge. Tos ieu panginten aya beuleum laukna nya eta ya. Aya ngan kudu ngalah heula bugu Kang Dah ari digorengna nyenglid mah kayak kajentok. Ulah aya jair bararadag nama geuning. Eueuh daging nama geuning. Beda jeung di Batu Karas Kang euy. Nya. Heeh. Oh deui sebenarnya lamun misalkan ngobrol antara orang jeung urang teh lamun inget nyai mah ngadongeng ti zaman baheula lah intina meureun urang memorian lah meureunnan sejauh mana urang berjalan gitunya dengan memilih hidup masing-masing karena baheula teh abi nya abdi sareng Kang Gilang teh babarengan di hiji tempat sebat Batu Karas. Sibuk naon ayeuna aktivitas teh selain Ari sibuk mah tiba heula ge anger Kang. Kasibukan mah meureun teu leupas kasibukan anu heubeul nya di rumah ge meureun ti imah teh kaluar nya nyibuk-nyibukeun karep we. Nya tujuanna mah sih ngan saukur hiji sih sabenerna mah nyibuk-nyibukeun karep teh. Supaya teka tempo teh jadi pengangguranna. Oh. Gitu. Jadi nyibuk-nyibukeun karep teh ame pajarkeun teu nganggur we ku batur gitu. Tapi abi anu sabenerna mah nya geuning nganggur we keneh tapi gitu. Abi aya rerencangan pami diajak damel teh ya besok cuang hari 7 aduh atuh engke abi teu nganggur deui aya babaturan urang gitu istiqomah dina nganggur malah diajakan gawe teh kitu atuh engke abi jadi teu nganggur deui salila ieu latihan nganggur teh atuh percuma meureun nya aing pikiran teh aya jelema model kieu jadi kesibukan teh sadidinten mah biasa sami wae siga kapungkur nuju di Batu Karas nya meureun kapungkur di Batu Karas ngurusan masalah ninyuh kopi ayeuna oge di dieu ninyuh kopi Citumang gitu. Baheula meureun urusan di Batu Karas muter-muter setir mobil duikeun ka ayeuna ge keneh masih keneh dijalankeun muter-muter setir mobil masih gitu kan. Tamanya masih terus deui anu hubunganana jeung Batu can bisa ninggalkeun si Kang sabenerna mah nya memang Batu Karas luar biasa lah. Batu Karas luar biasa seueur pisan panginten abdi belajar oge di Batu Karas terutama ti orang-orangna termasuk Akang panginten. Diajar naon teh abdi dah? Diajar eta teh namut sarung teh. Gitu. Aya sebenarnya anu menarik ya pemirsa. Janten memang Gilang teh nya Kang Gilang. Salah sahiji jalmi anu nyandak atanapi nu ngaracun urang Batu Karas khususnya di kaum Nonoman nya barudak ngora anu diracun ku anjeunna teh ngenalkeun kopi. Jadi mun baheula mah barudak di Batu Karas teh ngopi teh
ngopi renteng gitunya tah kopi sobek kopi sobek gitunya tah ayeuna mah Kang Gilang kapungkur teh Kang Gilang nyana kopi jadi ditinyu dengan berbagai macam ieu aya fisik ti aya Vietnam drip naon lah segala macamnya anu mungkin bagi abi nyalira oge waktu harita teu beuki karena urang mah kopi teh teuing kumaha nungun anu penting amis. Makanya saya selalu meminta ketika saya ngopi di Kang Gilang teh saya sok pesen naon cik kopi dawet dawala. Jadi nu memang cenderung amis. Nah ieu Kang Gilang teh salah sahiji nya jami anu nyanak kopi gitunya kopi leres budaya ngopi gitunya dengan harga yang memang lumayan rada tarik oge dan itu sulit waktu itu ya. sulit pisan waktu itu memang pertama kali saya ge sebetulnya mah teu kahaja Kang teu kahaja teh kieu awalna teh meureun lain tukang kopi awalna mah jadi awalna mah di Batu Karas teh anu paling pertama pakasaban anu di Batu Karas teh nyupiran supir gitu kan jadi supir anu ngantar turis asing anu sok surfing ke Batu Karas ngantar jemput nah tina obrolan sapanjang jalan teh jeung turis asing ieu teh seueur pisan gitu nah memang kebanyakan turis-turis asing ieu teh lamun diajakan ngobrol teh maranehna sok ngobrol kieu sagala rupa anu manehanana dikabutuh ketika ulin ka Batu Karas aya kabeh dahareunana enak sipudna segar gitu fresh gitu kan terus deui makanan enak terutama ombakna alus alamna masih alami gitu kan suasanana enakeun pisan gitu kan slow living teh gitu kan dan aya hiji cenah anu urang tuh pernah manggih di Batu Karas naon eta nyaeta kopi nyata kopi can pernah manggih ya urang di Batu Karas kopi urang ari cek di dieu nya kan loba di warung eta kopi tinggarantung gitu oh eta lain urang teu beuki kopi kitu mah urang hayang kopi anu bener aduh kopi nu bener teh nu kumaha gitu kan nah akhirnya aya salah sahiji lah harita turis asing teh bahwa yeuh nu kieu kopi teh gitu kan urang lamun nginum kopi teh kudu anu bener-bener murni kopi dan lain sebagainya nah kapikiran lah di dinya waduh kesempatan ya gitu kan di Batu Karas can aya kahiji eta nya mulailah tidinya bari aprak-aprakan nganter ka ditu ka dieu turis asing teh nya sok eureun di kota-kota gede gitu kan anu geus aya kan model di Bandung, di Jogja gitu kan ka Jakarta kedai kopi teh geus araraya gitu kan geus mulai aya cik gerah hayang apa saya ge jujur can pati paham lah masalah kopi eta nah hiji waktu saya justru di Bandung kalaresan aya rerencangan ternyata tos mulai ngabuka bisnis eta teh sisi jalan di daerah Pasteur didinya dihanapeun flyover didinya flyover eta ge masih manualan waktu itu teh manualan kusabab saya kunaon ieu nyeun kopi mun ribet-ribet teuing cek saya teh siga kieu gitu kan manual dan lain sebagainya ternyata mesinna mahal Kang mesinna mahal pas begitu ngobrol-ngobrol waduh lain beuleun urang ya gitu kan ternyata tapi saya didinya belajar cik atuh saya hayang ngasaan gitu kan kopina jujur saya kan teu langsung nya ngeunah henteu gitu kan tapi pas begitu ngasaan nanahaeun ieu gitu kan awalna kitu saya ge pikiran sayanya ketika si turis asing ieu ngobrolkeun saya hayang aya manggih kopi di Batu Karas anu bener nah pikiran saya gampang kan loba di urang oge di daerah Pangandarannya di kidul baheula meureun kolot-kolot urang nyangrai kopi dan lain sebagainya petani oge gitu kan nya tinggal bubukeun kopina seblok meureun ku cai panas geus sodorkeun beres gitu kan hayang amis tinggal tambahan we bere gula gitu kan awalna gitu oke lah ieu sigana berarti bisa dijual ya kata turis asing ternyata pas begitu asupnya jeung babaturan saya nu di Bandung ieu pas asup teh ribet-ribet teuing ternyata gitu kan nyen kopi teh terus aya urusan rasio lah gitu kan terus deui suhu caina kudu sabaraha green size teh ukuran gilingan sabaraha ari cek urang ieu arek buka praktek obat kimia atau arek ninyuh kopi gitu kan awalnya seperti itu seribet itu awalnya cuma ternyata pas begitu ngajaran tapi urang hayang ya kalau sabab ieu kesempatan karena cek si turis asing eta tadi di Batu Karas urang bisa manggihan anu nu dipikahayang ku urang kabeh kecuali hiji nu can kapanggih nyaeta kopi. Nah tidinya urang urang ya ngamimitian lah
ngarek ngajaran diajar lah. Tapi memang ternyata ketika masuk karena dunia kopi eta ternyata menyenangkan oge gitu. Didinya ngolah pikiran orang gitu kan, diajar. Soalnya ternyata geuning ilmu fisika, kimia, matematika teh aya ternyata didinya gitu dia. Cara nyieun kopi teh. Memang karena saya masukna karena anu metode manual mimitina. Da ayeuna mah kan lobana ku mesin. Geus nya memang masih aya lah anu seperti itu. Memang aya kalibrasina dan lain sebagainya. Tapi kan ayeuna mah rata-rata barista ngareuna tinggal mencet jadi gitu kan. Eta menarik na baheula teh lamun ningali Kang Gilang ada malu kopi teh memang teu sabar sebenarnya hayang ngegel sebenarnya. Kawayang ayeuna lamun di hiji kafe misalna gitunya, lamun misalna kecuali es kopi beneran bisa dijieun ti mereka. Tapi mun misalna cappuccino dan lain-lain gitu nya nu ngabutuhkeun espresso misalna gitu. Otomatis kan kudu digiling. Ngagiling heula manual. Dan ngagiling eta teh kabayang kikieuan eta anjing da terbatas teh waktu eta teh ku duit. Terus deui beli alatna teh mararaha, beli anu biasa we gitu kan. Terus deui memang ngabutuhkeun waktu nu lumayan lila setiap per kopina nya. Misalnya aya 20 urang mah geus jigana leweh. Ngeplek ceurik gitu kan. Gitu kan. Tapi nya waktu itu memang jadi hal menarik walaupun manual, tapi memang ketika jadi orang teh lebih bener-bener antusias pisan ya. Anjir gitu tah, baheula teh kitunya. Sok sanajan orang mah loba gula kitunya. Anger we aing udah yang abis. Ya bahkan harita kan jadi tren tersendiri lah di kalangan turis asing di Batu Karas. Karena meureun manehan lagi aneh oge. Ketika di negara nanyain kopi teh tinggal pesen kopi, ku barisan teh pencet. Jadi ternyata datang di Batu Karas meureun aya nu nyieun kopi saribet kieu gitu kan, ngagilingna hiji-hiji gitu kan manual. Ku ngagilingna wungkul geus beakeun waktu sekitar 3 menit. Cenah heur caina manual keneh gitu kan. Eueuh termometer cenah kudu sekian derajat, ditungguan heula ti saeutik sakedeung gitu kan. Terus nyieun lamun hayang anu model latte art teh geuning nya. Dikocok-kocok pakai French press teh dihanepkeun heula gitu kan. Nyetimna teh baheula mah nya di kompor. Ribet lah pokoknya. Tapi eta kan jadi atraksi oge kan waktu itu. Bahkan tapi oge aya kadang-kadang sok hayang seuri ketika aya turis asingnya datang karena tulisan ari menu mah siga siga kopi shop siga Starbucks gitu. Ya loba. Aya cappuccino, aya latte, aya ieu. Kan siga nu profesional lah gitu. Ari pas datang aya bule datang cappuccino memeh di ladangan teh lengok heula karena jero kafe. Mesinna mana? Nya. Terus mana nyeuna kumaha? Oh, urang make ieu. Oh, teu tulus. Aya nu kitu ge. Jadi terpercaya. Bener bisa nyeun cappuccino gitu kan. Tapi da meureun kebutuhan oge manehanana nya isukna teh datang deui. Ieu maneh yakin bener bisa nyeun cappuccino gitu kan. Nya versi urang bisa. Tapi nya lamun misalkan versi maneh nyangke we ajaran heula gitu kan, inum heula. Intina urang nyeun versi urang heula ya gitu kan, nyeun cappuccino dengan cara urang dijieun dibikeun biasa Kang di video kumanehana cara nyieun manual teh dibikeun ternyata ditarima. Nah, tidinya pada akhirnya loba gisan. Loba pisan ya turis asing nu datang ka kedai panggieunkeun kopi. Bahkan iklanna maranehanana cek saya mah terlalu kalau lebih oge ka babaturanana. Aya cappuccino profesional dan lain sebagainya. Hiji sisi orang atuh. Tapi di satu sisi deuna jadi beban oge gitu kan karena saya tidak seprofesional itu waktu itu. Da urangnya keur diajar kene. Nah, kurang lebih mungkin ada sekitar berapa tahun? Baheula teh nya aya sabar tahunnya baheula teh. Cikituan teh nya manual kitunya sekitar 2 tahunan. 2 tahun ya. Nah, 2 tahun tuh aya misalnya bukan lain misalnya 2 tahun teh Kang Gilang di Basisir bareng jeung kami hari tetenya bikin buka kedai kopi nu eta teh anu disebut kedai 82 mimitirana teh ya babarengan lah dengan konsep manualan terus memang entertain oge kadang saminggu sakali teh kadang saminggu 2 kali teh aya memusika di pantainya benar. Memusikan ini salah satu motor penggerak oge waktu hari teh karena Batu Karas teh naon? Leres pisan Kang. Zaman harita ingat keneh nya. Lamun geus magrib teh geus we enggak ngacan gitu. Nah, ngajian we memusikan ya, gitar mawa sound system nu baturannya. Jadi kajenting tekor tapi asal kesor waktu harita mah konsepna teh. Jadi
anu penting ada aktivitas rame bule mun penting aya tempat tongkrongan dan bisa enjoy. Jadi memang sebenarnya hal uniknya urang teh boga dapur teh baheula nya di kedainya jadi dapur umum. Jadi dapur umum. Barudak beres ngojay asup ka jero aya nu ngagoreng enog mah ngadon dalahar mah nanya kopi sorangan intina kitu. Jadi jualan jeung dahareun teh ngahiji baheula teh. Tapi alhamdulillahnya maksudna pernah aya di dinya teh ya intina nya kumaha we gitu justru kan. Suasana kekeluargaan harita nya Kang zaman harita anu tadina meureun kuring ti daerah luar Batu Karas oge gitu kan. Jadi justru ngarasa diterima oge gitu kan di dinya. Oh, geus ngarasa malahan geus ngarasa jadi orang Batu Karas we. Zaman harita teh gitu. Dan kadituna teh ketika geus aya di basisir karena memang identik basisirna jeung dunia surfingnya, dunia selancar akhirnya mau tidak mau jadi meureun rada condong ka dunia surfing. Jadi maksudnya teh Kang Gilang oge ngojay waktu harita dan ya banyak hal-hal yang dilakukan oleh Gilang. Salah sajina memang support barudak dalam segi apapun lah da meureunan ya kuku sanajan sharing oge nanda memang kadang-kadang ya teh loba tina sharing oge gitu kan. Gitu ya Kang Gilang salah sajina memang sering nyamun ieu mah meureun mapatahan lah gitu nya mapatahan dalam arti bukan dari sisi surfingnya tapi mungkin banyak hal lain oke nu memang harus dibenahan gitu kan. Ya karena memang yang berawal dari kedai kopi itu Kang. Karena saya oge memang waktu itu teh berprinsip seperti gini bahwa kedai kopi itu adalah sekolah terbaik tanpa ijazah. Eta prinsip saya memang tiba heula. Jadi lamun misalkan di Indonesia nya khususnya lamun geus nongkrong di kedai kopi arek kopina anu proper atau anu tradisional arek nu kumaha wae di dinya loba pisan obrolan-obrolan nu bisa jadi daging sabenerna mah gitu kan ti obrolan. Jadi lamun geus ngumpul komo lamun anu istilahna ngumpulna frekuensi di dinya loba keluar ide, loba keluar hal-hal baru, pemahaman-pemahaman baru, ilmu-ilmu baru. Makanya saya ngajadikeun tiba heula prinsipna saya mah kedai kopi teh hayang memang sebagai tempat nongkrong gitu kan karena itu adalah sekolah terbaik tanpa ijazah lamun cek saya mah. Jadinya papanggih jeung politisi bisa ngobrolkeun politik walaupun teu beuki sahenteuna minimalna aya hal baru anu diapalkeun gitu dipika nyaho. Aya deui papanggih jeung pedagang bisa diajar tentang dunia dagang. Aya deui papanggih jeung tukang ngamusik bisa ngaimprovisasi skill musik gitu kan. Loba. Nah, makanya memang kedai kopi cek saya mah tempat anu paling alus lah keur sharing dan lain sebagainya. Walaupun ujug-ujug anjir geus beak sabaraha gelas ya bayareun. Tungtungna ang nganyuk we enjing deui dia bayarna gitu kan. Tungtungna di tahun tungtungna nya eta modal teh beak teh di dinya gitu. Ya eta. Karena memang itu akan terjadi dan lama penghasilan teh merenanya boh meureun barudak gitu nya. Memang sangat minim. Waktu itu ya. Hanya ayeuna ngomongkeun rame ayeuna barudak bisa sabaraha kali ngalesan dalam satu hari. Lama kan meureunana istilahna masih kene ieu. Keaktifan Kang Gilang, kepedulian Kang Gilang itu sangat terasa waktu itu di Batu Karas, terutama di bidang pemberdayaan atletnya maksudnya di Batu Karas tah. Malah ayeuna anjeunna aya di KONI-nya. Di KONI ayeuna memang masuk di kepengurusan KONI. Janten memang teu ujug-ujug katingali ku abdi. Memang ti kapungkur ge Gilang sapertosna misalna mun aya barudak bade ka mana gitu nya selalu berupaya untuk itu. Nya meureunan babarengan oge. Lebih ke mungkin mensupport dari sisi lainnya Kang. Ya. Dari nyupot surfing kusabab resep surfing walaupun teu bisa surfing gitu kan. Jadi sarua we atuh kitu. Jadi intinya meureun waktu itu teh nya surfing resep gitu kan. Pangabisa mah aya saeutik-eutikeun nya ngan saukur sosorodotan wungkul mah gitu kan. Nyorodot we lempengan papat lotan cek paribasana aya lah sakitu mah gitu kan. Cuma memang saya surfing ngan saukur karena sepungkul henteu nepikeun ka ya jauh teuing kana jago mah gitu. Ngan meureun saya teh waktu itu teh hayang aya saya meureun hayang nyupot barudak surfing tapi tina sisi lain gitu. Tina sisi lainna harita teh nya kagugahna teh ieu jarago gitu kan barudak surfing di Batu Karas jeung bisa leuwih
leuwih edan deui ya keluar gitu kan, leuwih dikenal deui di luar, apakah dari segi prestasi ataupun naon gitu kan. Makanya hari itu saya berpikir ya kudu aya wadah anu memang benar-benar ngurus barudak gitu kan. Nah memang di Batu Karas waktu itu ada wadah yang memang sudah luar biasa, sangat luar biasa. itu BSC ini luar biasa yang mewadahi teman-teman server di Batu Karas gitu kan, menyalurkan hobi-hobi nanti lebih positif lagi BSC. Nah waktu itu saya juga memang sudah masuk di dalamnya, tetapi mungkin ya ada sedikit perubahan. Oh yang ini berdasarkan keilmuan, belain keilmuan ya, meureun pengalaman di organisasi saya sebelum-sebelumnya di luar BSC, kumaha ieu lamun ieu geus alus, tapi kumaha ieu lamun ditambah ieu terus dari pergerakanana seperti ini. Nah seiring waktu oge ternyata leuwih diresmikeun deui karena jalur pamerintahanana. Waktu itu teh nya aya nu disebut PSOI, Persatuan Selancar Ombak Indonesia. Kaleresan tahun 2018 lah di Pangandaran mulai kabentuk PSOI na teh nya ngadorong ya masuk, karena lamun BSC mah secara komunitas meureunnya di dinya anu kadituna lah leuwih kana pariwisata dan lain sebagainya. Nah si PSOI ieu ternyata ngabina server dari segi prestasi keatletan yang lebih profesional lagi. Nah akhirnya saya oge diajakan ku nya waktu itu teh pengurus di pusatna aya Om Arya dan lain sebagainya, lang bikin PSOI di Pangandaran. Nya saya mikiran oh nya oge ya kudu aya gitu kan. Nya akhirnya saya ngadorong ngabentuk lah si PSOI ieu. Perjalanannya memang panjang teh memeh 2018 oge, tapi baru terrealisasi teh sekitar 2018. Anu tungtungna kalahkah jadi ketempuhan buntut ucing oge. Buntut maung malah nggak dijual Kang, rada mahal reun. Nah jadi ketempuhan teh tiba-tiba ketika terbentuk kalahkah yang geus atuh kudu dinya jadi ketua na gitu. Aduh ya malik bek dia gitu kan. Tapi nya meureun oke lah saya hayang nyupport barudak dalam bidang surfing, tapi secara materi saya tuh bisa nyupport, secara skill oge tuh bisa nyupport, tapi meureun secara pengalaman di keorganisasian saya bisa lah di dia gitu kan. Akhirnya masuklah di dinya jadi pengurus yang mulai nangan jalur-jalurna tentang keatletan dan lain sebagainya. Walaupun pada akhirnya pro kontra oge Kang. Terus mulus ayeuna loba atlet di Batu Karas, wah hebat dan lain sebagainya. Pro kontrana tetap aya. Aya oge anu teu beukieun gitu. Ya, anu sama dinamika lah, dinamika keorganisasian. Ari cek saya nya mangga anu wantun mangga, anu henteu wantun oge mangga gitu kan. Da meureun sagala rupa ge sami wae. Akang teu resep kopi hideung, da abi mah resep. Bener. Gitu kan. Akang teu kudu ngajakan abi jadi teresep karena kopi hideung. Abi oge teu kudu ngajakan akang kudu resep karena kopi hideung. Intina saya selalu seperti itulah ke anak-anak oge sok aya nu ngeluh. Mang cenah ge urang teh hayang di dieu tapi cek batur ulah kieu, cek batur kieu. Ya eta mah mangga gitu. Karena kieu oge ya pemirsa. Jadi sosok Kang Gilang teh memang dina waktu harita memang menurut abi mah sangat penting. Karena waktu itu memang hese pisan ngaranan barudak pantai surfing ada potensi, terus meureunan mun miluan lolobaan kompetisi dan lain-lain teh mendapat dukungan dari pemerintah. Mungkin bisa dibilang sebelah mata oke ditinggali teh gitu, karena terlalu identik dengan naon lah mungkin pemerintah menilainya gitu. Nah Kang Gilang itu dia yang berusaha menjelaskan ataupun melihat jangan selalu dari sisi negatifnya merenanya. Kang Gilang anu sok nerobos kan jalur-jalur pemerintah, termasuk meureun pemerintah di Pangandaran. Nya pro kontra arisi memang nu terjadi di handapna oge, misalkan di internal gitu nya. Tapi menurut urang mah urang sangat beruntung, maksudnya didinya Kang Gilang aya di Batu Karas waktu harita. Da kontribusi teh bisa loba oge, maksudna teh henteu cuman oh maneh surfing, maneh kudu surfing, maneh hayang kieu. Tapi kan loba hal-hal oge anu bisa dilakukeun kitunya untuk kudu ningali bisa jeung henteu surfing. Tapi ketika ada orang sekalipun dari mana orang itu, misalkan ti arek orang Bandung ke, arek orang mana ke, arek orang luar datang ke Batu Karas peduli ke orang Batu Karas atau ke potensi nu aya di dinya, kenapa tidak? Ya. Walaupun nyatos 3 tahun abi ayeuna teh di Batu Karas, komunikasi mah alhamdulillah jeung barudak seueur gitu kan. Bahkan masih kene aya anu misalkan sok aya kene mang abi hayang jadi atlet nu sejen ye, tapi masih kene aya hubungan jeung
dunia surfing. Misalkan naon eta aya ya jenis olahraga saya ditawaran ieu tapi saya bingung kumaha-kumahana nya. Saya masih nepikeun ka urang mana gitu kan. Saha jalmina anu ngajakanna urang mana, terus posisinya sebagai apa, yuk urang caketan. Bahkan sampai ke Bandung, ke Bogor gitu kan diantar. Nah itu alhamdulillah salah sahijina kamari aya anu keluar tina dunia surfing tapi masih kena aya dina masih sajenis lah sareng eta ngalih bidang olahragana. Alhamdulillah kamari oge kenging medali teh di SEA Games gitu kan. Urang Batu Karas eta urang Batu Karas istri deui gitu kan duikeun ka jadi atlet nasional Indonesia. Melani itu kan waktu itu teh bimbang. Jadi atlet surfing tapi ternyata waktu PON di Aceh dia tidak masuk ke skuad Jawa Barat untuk main di surfing. Akhirnya dapat tawaran dari olahraga yang lain yang masih hampir mirip-mirip lah. Ya pokoknya dibantu teh diarahkeun gitu kan sareng dieuna. Akhirnya ternyata nemu kesuksesan teh ternyata ti hal anu lain. Walaupun itu waktu eta oge Kang, wah saya badaina loba oge. Gitu kan. Aya anu ngobrolkeun urang micen budak. Gitu kan. Aya anu ngobrolkeun micen budak teh dalam artian kan ya budak teh tadina teh di dunia di dunia surfing ku saya dipaksa dipindahkeun karena dunia nu lain gitu kan. Aya nu nyebutkeun teu ngurus budak teu serius lah ngurus budak. Nah bahkan ti pihak pemerintah pun aya bahkan nepikeun ka aya nu nyebutkeun ngajual budak gitu kan. Malah orang teh inget baheula ketika ieu nya ketika ya beberapa atlet nu di Batu Karas masuk ke Asian Games. Ketika pulang melihat negara lain menyambutnya, terus di Pangandaran tidak ada penyambutan apapun kan kasih atlet eta. Kan urang teh nalangsanya Kang ya. Nalangsa akhirnya Kang Gilang, urang misalnya teh Giang waktu itu merencanakan yuk urang jin gebragan sekalian. Bodoh amat nepi ka rek dadas duit oge gitu. Entah gitu. Akhirnya ya itu Giang dengan ya terus gitu maksud Giang punya cara masing-masing. Gilang dengan caranya urang oge dengan cara urang gitu nya gitu. Kumah carana ieu bisa terlaksana dina waktu anu samporet dan alhamdulillah harita nepi ka nya tidinya meureunnya awal mulana rada aya pengakuan dari pemerintah teh. Pengakuan teh aya zaman harita nya eta menurut urang teh urang membekas eta lang sumpah membekas di urang. Dan sok kadang-kadang jama loba nu teu sadar di balik kahirupan seseorang teh ya aya batur deui aya batur lah aya campur tangana lah leres gitu kan teu bisa ayeuna ujung-ujung urang mutas ka ditu da Gilang ogenan beureuh nyampe ka dieu teh pasti aya anu nganteurna nepi kana lawang panton nu ngatur nepi ka jerona malah aya oge meureunnan gitu kan. Matak saya kieu pernah ngobrol jeung si Kang Giang. Aya bahasa lamun arek ngadoa nya intina jerona silih doakeun. Luar biasa ya saya mengapresiasi waktu itu ngobrol jeung si Kang Giang ieu. Termasuk urusan rezeki oge. Sahanu apa rezeki urang teh dititipkeun di si A, di si B, di si C gitu kan. Henteu langsung ti Gusti Allah teh datang ka urang gitu. Tapi anu dititipkeun di akang meureun gitu kan. Aya nu dititipkeun di si A, si B, si C jalurna. Ngan meureun tugas urang mah tinggal bagaimana menjalin hubungan baik dengan siapapun gitu. Ameh jalur-jalur etana meureun ka lancar nepi ka urangna anu liwatna teh itu prosesna teh anu dibenerkeun lain tujuanana gitu tapi prosesna dari tujuan mah lamun prosesna bener pasti nepi kana tujuan. Termasuk meureun dina hal lamun boga pangabisa si ieu pangabisana jago misalkan dina hal taruhlah dina hal surfingnya pangabisana jago tetapi di satu sisi hayang nepi ka jadi sesuatu aya butuh bantuan leungeun orang lain. Gitu kan aya anu butuhnya intina didinya jago surfingna tetapi nepikeun ka jadi seperti itu butuh leungeun-leungeun nu sajen oge keur mewujudkannya. Meureun urang mah teu bisa nganterkeun langsung kana finishna tapi meureun minimalna lamun lempang mah lamun lempang bebarengan tujuanna ka hareup urang mah nya ngabantuan nyenglar-nyenglarkeun meureun runtahna gitu dina jalan teh paling nepi ka dinya tapi kan eta oge tidak bisa
nyata contoh akang meureun di dunia media, di media sosial gitu kan, di dunia popotoan videoan gitu. Si A jago misalkan surfingna, tapi centang tuh batur arapaleun si eta bisa. Tapi kan meureun ku leungeun akang ditangkap kamera teh ya gitu kan, terus di-uploadkeun, oh batur jadi apaleun. Pada akhirnya saha nu apa ieu nepi ka apakah nu boga brand, apakah anu boga perusahaan. Urang hayang si eta euy, urang kamari laju dina mediana si Kang Regang. Kan itu oge salah satu support system, Kang. Karena segala sesuatu oge butuh support system gitu. Nya salah sahijina aya anu memang teu bisa dibangun ku urang sorangan. Itu kan aya hal-hal di luar kita yang bisa mewujudkan itu. Iya, gitu. betul. Ya, jadi memang saling bantu saling bantu, dan dengan dengan skillnya masing-masing. Dan memang meureunnan lamun balik di kana carita nu bieu, lamun misalna server walaupun meureun si videografer ge butuh objek berenanya dari seorang server teh. Dan urang bisa di bidang ieuna, maneh di bidang ieuna. Urang butuh di dinya, maneh butuh di dieu gitu kan. Nah, ketika dihijikeun kan jadi saling menutupi, saling melengkapi gitu kan. Iya. Intina eta. Nya karasa. Ku nomor sebarudak sukses oge alhamdulillah. Keun pandangan batur masih gak kumaha, ngan nomor nu penting. Alhamdulillah walaupun geuning nepi barudak teh. Iya. Gitu kan. Karena orang mun berpikir soal batu karas teh leutik. Pak. Batu karas teh leutik. Jadi lamun misalnya aya ku ukuran teu wawuh, misalkan ku ukuran rada keur aya masalah, misalnya rada pasea lah gitu nya. Moal betah. Cangkeulnya. Cangkeu karena emang isuk-isuk di dinya apa guluwet we di ditu panggih deui gitu kan. Jadi leutik. Jadi nu makana karasa pisan batu karas teh bener-bener saling ngabantu jeung saling hargaan teh waktu harita teh kitu nya. Tukang surfing dengan surfingna, tukang foto dengan fotona, waktu eta kan aya mun urang di video, yang di foto, Denny di foto oge gitu kan. Aya Mang Bono oge di video gitu. Tapi Denny ka mana jeung Bononya euy. Aya nangis. Nah, eta ge salah sahiji penggiat gitu nya, support system batu karas nya dikenal di seluruh salam dunia lah. Ya mungkin salam dunia oge gitu tah. Ayeuna teh harapan untuk kemajuan batu karas khususnya di bidang surfing, apa yang harus tetap dilakukan ku generasi ayeuna sehingga boga bekal anu cukup gitu karena ketika misalnya manehna ngalalana lah meureunnan gitu. Jadi maksudnya teh ketika maneh menentukan surfing jadi sebuah hobi, sok cicing dina hobi. Maneh cicing maneh milih surfing dina keatletan, ya harus bagaimana dan kayaknya aya waktuna ieu. Nah gitu. Tapi ketika anu hobi tong geuleuh kanu atlet, atlet oge teu geuleuh sabatnya gitu tah. Seperti dan kayaknya pada akhirna mah aya waktuna ieu. Anu tadi meureun ngan saukur hobi, ketika kabita hayang jadi atletnya mangga. Cenah anu geus jadi atlet ternyata capek ya, da atlet mah beda urusan. Aya aturan, aya segala rupa lah gitu kan. Ketika geus capek, geus urang mah hayang ngajadikeun ngan saukur hobi nya mangga teu jadi masalah. Nah ieu da cek urang mah setiap orang itu ada ruang dan waktunya masing-masing. Gitu kan. Nya meureun ayeuna keresepna jadi atlet nya mangga. Cenah ke geus capek hayang urang mah ngan saukur jadi hobinya silahkan, itu mah pilihan gitu kan. Kan udah waktu iya anu bakalan ngajawabna gitu kan. Saya masih lebih kadinya. Cenah harapan ke urang Batu Karas nya ke server-server di Batu Karas. Saya mah tiba heula ngawanti-wanti ke barudak-barudak ayeuna anu geus mulai geus gararade ternyata Kang saya kamari ulin ke Batu Karas. Anu pernah aya anu masih keneh ke SD SMP-na ka urus lah gitu nya. Ayeuna ternyata geus barisa geuring di basisir lain dengan saukur neangan duit wungkul gitu kan. Neangan naon we nu kanya titeangan geus barisaeun gitu kan. Nah, ngeun meureun tiba heula ge saya pernah kieu ngobrol ka barudak-barudak laleutik eta. Batu Karas teu kudu nungguan lila deui, bakalan edan. Teu kudu nungguan 10 20 tahun, bakalan berkembang sangat pesat gitu kan. Sakedeung deui cek saya tanya. Nah, saya mah meureun hayang dina waktu perubahan eta
saya hayang mararaneh lain ngan saukur jadi penonton. Tapi kudu jadi pelaku pada waktu itu gitu kan. Nah, untuk jadi pelaku meureun dina pada waktu eta perubahan eta teh meureun kudu butuh kabisa, skill lah. Skill, kemampuan pribadi, kemampuan bertahan hirupna oge gitu kan dengan menghadapi dunia yang baru itu. Kudu diasah ti ayeuna. Matakna waktu itu keluar sekolah bahasa Inggris di pantai gitu kan keur barudak-barudak server gitu kan. Sok dialajar bahasa Inggris. Da Batu Karas mana datang nage lain ngan saukur tatangga lemur. Yeah. Tapi tatangga negara oge gitu kan. Anu ti Australia, ti Eropa, ti Amerika datang. How are you, Mike? Kaharupna itu bakalan lebih banyak lagi gitu kan. Makanya orang Batu Karas sok meureun kudu menyiapkan ketika Batu Karasnya sudah berubah seperti apa, orang Batu Karasnya juga sudah siap gitu. Bahwa Batu Karas ini akan jadi apa, orang Batu Karasnya juga sudah siap. Yeah. Life skillnya ditingkatkan gitu kan, kemampuan berbahasa, kemampuan pengetahuan umum oge gitu kan. Walaupun kadang-kadang rek naon sih diajar nu kitu. Yeah. Tapi ternyata ku saya mah karasa gitu Kang, papanggih jeung jelema siga kieu minimalna papanggih jeung jelema anyar teh tengah huleng-huleng teuing ketika diajarkan ngobrol. Papanggih jeung jelema nu model kumaha oge minimalna bisa miluan ngobrol gitu, henteu ngeun saukur nya siga kambing jonge teuing gitu Kang. Aing bisa. Gitu oge atuh Akang mah gitu kan. Intinya gitu sih harapan saya mah urang Batu Karas sing melek zaman nya gitu kayak Batu Karas pasti akan terus berkembang dan moal katahan. Yeah. Cek pandangan saya pribadi. Yeah. Batu Karas kahareupna ieu bakalan terus berkembang. Lamun urang hanya berkutat dengan baheula mah Batu Karas kieu, baheula mah Batu Karas kieu, eta mah lain tinggalin deui tapi emang hayang ditinggalkeun. Yeah. Gitu intinya. Jadi memang benar karena ketika daerah pariwisata maju, lamun SDM lemur na can siap itu pasti bakal ieu. Jadi logikana kieu. Ketika Batu Karas rame berarti jama loba nu datang. Dan nu datang eta teh arek maricieun duit. Kasarna urang sebagai warlokna nya pelaku wisata ngasa ukur lalajo batur ngawur-ngawur duit anu mulunganana batur keneh. Justru urang kudu nyiapkeun karung nya. Tapi balik deui SDM harus ya. Makanya lamun misalnya ayeuna jongjon dina kahirupan nu memang tanpa sekali tidak memikirkan masa depan untuk ya maksudnya untuk kabeh barudak ya maksudnya hanya jongjon misalnya orang keresep di dia tapi maksudnya tentu berpikir kaharupna bakal seperti kumaha ningali Batu Karas kemajuanana ngantukna ketika ramenya tetapnya jadi lalajo benar. Jadi meureun memang harus dipikirkan ti ayeuna berbenah diri masing-masingnya. Ya meureun cek paribasana sok naheun posong gitu kan, naheun buwu, ngan buwuna jadi buwu nu urang gitu kan, asupkeun jelemana ka jero. Ya. Di jero ketika eta ngawur-ngawur duitna anu mulunganna ge urang deui dengan skill gitu kan, dengan skill yang dikuasai gitu. Nah, ngan meureun ayeuna mah kieu abi teh Kang. Abi teh seueur lalajo konten-konten Akang, terutama podcast-podcast nu karitu. Narasumber seueur gitu kan. Akang salila ieu ngaguar di berbagai bidang ti mimiti musik lah, kaulinanana gitu kan, kebiasaan orang Batu Karas. Aya meureun ayeuna ngajakan abdi gitu kan. Dan meureun abdi teh ieu ari Akang teh saha gitu kan. Kan salila ieu teh Akang teh hayo we nanyaan batur. Tapi jujur urang penasaran ieu ku si Akang ieu teh sabar Kang Regang. Urang geus apal gitu kan Kang Regang sahangan salila ieu kan lobana leuwihkeun ka Akang ge. Hayo we ngainterviewan batur. Oke. Nah meureun lamun misalkan engke ieu kahareupna, saya hayang Kang. Maha. Hayang teh nya Akang oge sebagai saha kudu batur arapaleun oge. Teu kudu. Da soalna wah ieu kontribusi ka Batu Karas luar biasa. Teu aya Kang Regang ieu kedah aya ieu. Pemirsa panginten eta pangintennya abi panginten ningali sosok Kang Gilang teh sosok yang sangat luar biasa, punya banyak peran, punya banyak keterlibatan dalam kemajuan pariwisata, entah itu ngadobrak panto pemerintah gitunya untuk bisa mendapatkan dukungan yang layak lah untuk para atlet di Batu Karasnya khususnya Kabupaten Pangandaran Kang. Walaupun can bisa nepikeun ka ayeuna nya. Setidaknya berusaha. Mudah-mudahan ya nya. Tapi memang jujur nepikeun ka ayeuna Kang ya mah mudah-mudahan katingali ku pihak itu gitu kan, pihak pemerintah nah oge. Memang nyampe ka ayeuna can bisa saya nepikeun ka wah bahwa orang Batu Karas khususnya atlet-atlet Batu Karas itu
mendapatkan perhatian yang layak nih dari bagaimana mestinya. Memang saya ge jauh keneh meureun nepi ka dinya mangen harapan saya nya mudah-mudahan mah pemerintah Pangandaran oge lebih peduli lagi terutama dengan atlet-atletnya karena setidaknya mereka itu sudah membawa harum nama Batu Karas Kabupaten Pangandaran oge lain ngan saukur di Indonesia. Dan itu nu real Pangandaran Real. Real Pangandaran mendunia. Kapan cenah Pangandaran teh yang menjadi tempat wisata yang mendunia. Dan saya selalu meyakinkan ke pemerintah yang satu-satunya daerah yang bisa mewujudkan visi misi Kabupaten Pangandaran menjadi wisata dunia itu hanya Batu Karas, Kang. Nepikan ke ayeuna nya. Sampai saat ini hanya Batu Karas yang bisa gitu kan. Terbukti dengan turis asingnya yang datang ke Batu Karas dan terbukti juga atlet-atlet Batu Karas yang ternyata berbuat banyak bukan hanya di Asia tetapi sampai ke Eropa. Kita tahu Danny Blackboy waktu itu sampai juara 2 di Portugal gitu kan. Itu kan banyak luar biasa. Dean Permana, itu kan Teddy Kurniadi. Kemarin Teddy kan karek juara oge di Thailand tuh gitu kan. Banyak gitu. Jadi memang Batu Karas sangat berpotensi gitu kan untuk mewujudkan visi misi dan cita-cita Kabupaten Pangandaran. Makanya ya ka mudah-mudahan ka pamarentah ibu punten ieu mah tuh. Aduh. Memang henteu dipungkiri ayeuna oge tos seueur supportna seunya bareng ka Batu Karas ge anu karaos sareng teu karaos. Sudah banyak Kang. Dibanding yang dulu-dulu gitu kan sudah banyak supportnya tapi ya mudah-mudahan lebih banyak lagi gitu. Amin. Kang Gilang hatur nuhun pisan parantos kersa. Berbagi cerita lah paketan ngadongeng pengalaman anak Kang Gilang itu sangat luar biasa Kang Abi. Mudah-mudahan sanes waktu tiasa terbang deui karena kan eta teh anu tadi bagian abi nya teh. Dalung pik akang gitu. Insyaallah lah paketan pami abi kersa. Hatur nuhun kana waktosna tos kersa pos kersa lah gitu nya ku abi ditaros gitu. Insyaallah paketan sanes waktu tepang di dina momen anu langkung sae dina carita-carita anu langkung menarik mungkin gitu. Pemirsa, tepang di dina sanes waktos carita urang lebur, carita lain ngan ukur di kota tapi cerita aya di mana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bila ibadah di lajeng istirahat panginten tos siapkan ge. Da sudah disiapkeun ku abi kamar. Kang istirahat ke panginten. Insyaallah abi da moal abi terus ka Cirebon.